Sarang ke para rekan-rekan Padiding, ke para inohong, ke para tokoh ulama, ke para aparat-aparatur setempat, Bapak RT, Bapak RW, ke para ibu sadayana, para bapak-bapak, pemuda-pemudi anu keresan hadir di wengi ieu. Mugi sing janten tausiah ala Sunda buhun ya. Anu biasana tausiah teh ya. Para ulama ini ya. Ayo nama ku bahasa Sunda buhun jadi rada ngebleng mah. Tapi sawios dena naon. Nu penting orang biasa ngaregepkeun naon anu tos dipedar kusim kuring dina kasenian Karinding Kultur. Jadi sanesa ukur lagu, sanesa ukur kendang, sanesa ukur karinding. Tapi di jero makna isi atana lirik anu dipedar ku Karinding Kultur sadayana ngandung siloka. Sapertos anu bakal ditembangkeun dinu lagu ieu nu salajengna anu dipasihan ku Karinding Kultur Galindeng Rasa. Subang lembur guring, Subang anu urang anu Subang. Orang Subang dulu kabupaten ya, orang Purwodadi tetap orang Subang. Subang lembur guring, Subang anu urang anu Subang. Pilih bade anu hoyong ngekrak payun, anu hoyong tampilkeun pangabisana dia biasa ditebakan ku tepak tilu ya. Manawi ka Bapak Saiful
manena adat budaya desa. Rasin mangi halang ih rasin. ayo Nyunjungi di kandang Rasul. Rasul desa pusat mahkamah negara. Lagu Mang Ayi ya tes ya.